Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai-kiai setempat, khususna pisan ka guru urang Kiai Haji Supendi. Salah, Kiai Haji Subandi. Hampura loba kasalahan, nu lain kiai di kiai-kiai, nu kiai asli di lain-lain, nu tadi mah lain nu teh. Oge ka para aparatur pemerintah, nu alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kapolres halal hadir di imahna masing-masing. Para qori hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan urang selalu hadir, hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir, hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae eta mah. Di akhirat mangke urang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, "Bung besi polisi, Bung ka ditu ih ceuk kula polisi ge jelema." Cek emang jelema. Jelema lah. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin, tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang.
dunia masa pira dunia nu jadi presiden pae nu jadi gubernur mah sarua jadi polisi modar jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai geja pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kene terkurung ke suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun ge moal bisa jatuh pada hari Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero maksudna lebaran Rebo si masuk aju macem-macem geus atuh lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban kitab inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal teh eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah dak sorananya nama kos nu ceurik mun urang ngadenge ye ge Amir mun hees okos himarnya na ayah meren sarupa umahnya ya 12 lah iman terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah Karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jon kimrine gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun cet blek kada seuleuh sakitu ngagedurna
dikhitab ku Gusti Allah ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing, lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ye. Kuli barda tiis maneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat saja, Masya Allah. Langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di AC kuari ge leumungan WS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ya. Kuari kata Nabi Ibrahim. Masya Allah kari. Di samping sare tatangkalan jara radi, nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget, ieu baja apel, ieu baja jeruk. Tuh Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes, di barang hes eueuh. Komo tatarina eueuh mah atuh eueuh bae geus. Nah ieu ge khawariqul adat teh. Termasuk min jumlah belah kencai mah ya. Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa, Masya Allah. Dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka. Kaki Wahab gamenta coba ge. Ki Ato, Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji. Wirid ku Ki Nurjaya. Langsung nyekal seuneu, tutung. Tutung. Kula jelakeun ka kula, ngawirid aja na teu khusyuk. Masya Allah. Haji Pendi dibere deui ku kula. Beuh. Kuari ge buukna putih keneh. Eta teh urut kabeulem. Tadina bareng bari putih. Bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge. Sakudur awak putih kabeh. Tanda geus tereh ka ditu. Nah, guys, kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet. Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna? Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim, yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak. Kadituna 50 juta. Sabaraha tahun enta sih? Kaburu parae. Di Turki, Masya Allah karim. Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria, Syam." Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti
di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV mah ulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH beta tuntung nama ulah Gusti, jang sakadar mangun simplong mah teu hayang abdi teh Gusti, abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah, jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiai na teh geus acak-acakan, kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama, ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Sanu mimilu hati jadi jurig. Mantek kiai nu mimilu di negara kiai caksia tama aing mah toser doang, ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig nya nama, TNI jadi jurig mah emang jurig negara aja nama, atuh kunaon kiai haju ka babawa masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran, aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali, jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insya Allah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah nunduk coba-coba kuari jadi DPR, deleukeun larang sadan kiai baheula nu asup ka Golkar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh kinerjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinerjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au. Nah, barang kukuda geus diservis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi ge geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah, wari ge cadal keneh lau nya mah. Masalah ngan agama cadel. Urusan negara pas sehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung, istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara solear kabeh. Komo ieu mah raja solear ieu mah. Ngan pada buntutan doang.
atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teu kasep. Ti mimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturanna isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu penasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleum beungeut haji peni lapar mah. Lapar. Malah keluar perut. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb. Dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah. Du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon. Resepna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Nah, barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model, impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka
mah ulah waka dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeung ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on dibere saparapat on juku nyana ditusukan digarang ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang Lord Masya Allah komo tukang mencit kulit dibawa ku nyana hulu dibawa ku nyana ceker dibawa ku nyana jeroan dibawa ku nyana heuy ieu kumaha lalakona Masya Allah talancuh lagi talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah ku nyana Kangjeng Nabi Ibrahim wahara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar ku maneh tah 1000 dalahar tah ku maneh 300 man munding tah dalahar ku maneh onta ya Allah ya Rob masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun pepoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nya cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut esina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikeun kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagum ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah ini ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi daon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail panzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokokna mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit
abu-abu berendahan Gusti ya, banyak kudu mencit anak mendingan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tetangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna tuh pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang faqala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek cek ulah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot masyaallah Kanjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak masyaallah geus mamawa kampak ieu bae bah kampak leutik ieu bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sia ada orang Cisoka mah garoblok pol Cisoka sia naonan cak abah he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ya mah ieu naon naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu naonan teu bisa naonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah ieu mah hareudang ieu mah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya mah asan mah sakola tah hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deh itu jadi polisi atuh polisi nggak modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang deres kene sakieu mah ye oh nu bener tungtungna oh udah bener boga anak teh masyaallah masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun tiluk mama marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur geus sabaraha mah umur je pasti nanyakeun umur emang emat tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu nama tah eta paling sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anakan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dia umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun kaditu mah urusan kula masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun kadituna geus tenang serahkeun ka Allah
aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu torekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh budak ieu budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup gede jasa mah tekan ngeunaheun ai make salap mah masyaallah segala rupa serahkan ke Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugi sanu pangsugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta kanu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuat da saha Gusti Allah penta kanu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang Cisoka mah minta kamu monon atuh segala ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah suka Gusti Allah suka Allah minta ka Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu nu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirza 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang ka tetek ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida bae poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis bal beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah di aku ilmu teh kurang no Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu mantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikiran bae asakanya nambe tolol meureunana mamaca kudu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa taki Ardani mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani
ngan wasilahnya ana sih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui. Ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salah titah dipencit nurut. Mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nurapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus disisiran diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan deuk makan-makan si mau belati. Pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dia abah teh diinstruksikan ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail. Cak Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikan siap kula dipencit. Masya Allah kan. Ngan abdi wasiat cak Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji talian lengan kula nu mantak di talian lengan jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna. Masya Allah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masya Allah karim eta wasiat diabadikeun di sejarah
eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah, eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapak. Mangga bapak abdi besirek dipencit mah. Begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol teh iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mana ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit, pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu moal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu mah. Sia, emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teu meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar jager timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbih tiis hate Allah 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 ieu mah lain. Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah aya di Cisoga balik di Panggang. Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajar mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit? Nanya teu ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba geurahan ka ditu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tama kiai raradutan apa kos itu. Salaki abdi mah nabi cak jana. Deh, pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya antap ke dek dipencit dek naon. Masya Allah. Eta indung kuat ke percaya jasa ka salaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Kok mau kifudoli mah Masya Allah karim. Nyana mah setengah bajingan sebenarnya mah. Balik peting ya jana. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Atuh sia mah bapana bapak rusak. Tuh, tah dek percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem kieu. Biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak. Lah budak tah. Orenganan. Mal bejakeun deui bela. Ieu mah baja, ieu mah Kak. Ieu mah parfum awewe mah kos. Nyaho teh budak nyemprot lain deui cacak-cacak teh. Gorenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda. Aya anak saha deui atuh. Dek percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah nah. Geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail. Maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak. Di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep. Haju mana dek dipencit ieu nurut bae. Selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail, kula moal kaluar ti perintah Allah. Sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit. Kula siap
nuturkeun lain ka bapa tapi ka Allah Subhanahu wa taala. Bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail. Jager bae mata nu hiji deui kena buta. Beusi kapanggih jeung polisi buta. Nah iya. Atau abri nu buta atau geus. Eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rabb. Jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah ula wusto Aqobah, ula wusto Aqobah sasakalana eta. Ya Allah ya Rabb. Langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya. Disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Tarik kalhut. Tarik dekat tungkulkeun ka hadap. Teuteurah. Kangjeng Nabi Ismail, Abah. Sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Tarik ka luhur kenceng. Ka handapkeun deui. Teuteurah. Sama sekali teuteurah. Udah Kangjeng Nabi Ismail, bah. Coba ganti pesona, bah. Coba ganti pesona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu peso ke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Cep. Buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu. Dak, beulah batu. Kurang kumaha, Abah? Kurang kumaha? Coba sakali deui bah ieu pencipta nu pancang jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Tasi keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Can lempeng ieu mah geus tauhid ka Allah manteng na pohara. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali. Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil. Bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya. Wa fadainahu bizibhin azim. Digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian. Anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula. Tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu Akbar. Nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunya aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim.
kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Beuh, eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret teh aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa. Koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Ai koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pemajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contona sieu. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ya eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapan anggal. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi. Ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga. Ribut aya naon bahkan belati geus dikieu-kieu. Horenganan ngabagina teu akur. Buntut ka imah cenah. Ceker imah. Hate imah. Hulu imah. Cek tatangga aing naonna goblok. Ribut. Kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajian mah kitu. Aya di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba nu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung. Beuh lain haju maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh. Allahumma ini ban cak anakna bah emang duhat anak loba omong dia. Atuh lamun nyana kos kitu atuh masyarakat teh leuwih ti kitu sarua bae. Kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a. Iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu di ditu Abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina
ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sekadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah